Gam sakedeung deui ulangan euy. Aduh, nya Feb, ya can diajar deui sieun kieu Feb. Tong sieun. Nu penting arurang tos usaha. Heuh Feb, ayeuna mah ieu we urang sindiran heula lah. Sangkan semangat. Meuli pulpen di toko anyar. Meulina sareng buku tulis. Lamun hayang beunteun luhur, kudu rajin tur disiplin. Sae Feb, ayeuna abdi Sok, enggak. ke pasar meuli tomat, Cakep, disimpen dina baki. cakep. Lamun ulangan hayang salamet, ulah malas baca deui. Eta. Wah, nyindir ka abdi jigana Sanes nyindir, abdi mah ngingetan hungkul. nya ayeuna abdi kedah langkung rajina. Manuk japati hiber luhur, entrep dina tangkal jambu. Lamun urang daek jujur, hasil ulangan moal matak era. Wih, sae daya di abdieun ayeuna. Sok, mangga. Ini sekolah mau buku. Sieun Bukuna warna biru. ke Lamun hayang cita-cita maju, diajar teh kudu unggul. cakep. Ayo nama urang ajar babarengan. Hayu atuh lah. Nah, ketiasa ulangan ngah nilainya sae. Amin, hayu Ya, ya. hayu ah. Gusti tugas can beres kene wae, matematika aya, Sunda aya, perkarya oge aya. Sarua abdi ge lieur, nu matak bingung teh lain tugas wae. Terus naon? Aya nu sok ngajadikeun teu fokus, saeta tong nyindir we. Abi boga sisindiran. Sok atuh naon? Meuli pulpen warna biru. Meulina deket lapang bola. Mun aya nu sok dipikir unggal waktu tugas loba ge karasa biasa. Ih, ciga nu keur suka batur. Abi ge boga sisindiran ye. Naon? Ka kebon mawa rantang, Cakep. mulangna mawa buah peuting. Mun unggal peuting sok kabayang tong wakal pura-pura cuek atuh euy. Sok terang wae ayeuna mah. Kudu atuh soalna iren mah mun resep jelema teh nyirikeun. Wah, maknya. Abi boga sisindiran. Sok naon? Minum es pas beurang panas. Di daharna jeung roti bakar. Mun diajar sok jadi semangat, lamun aya nu ngadangikeun sabar. Tah mun kitu mah alus jadi aya nu nganyemangatan. Abi ge boga sisindiran ye. Mana Ci? Meuli buku di toko tak. Meulina jeung si Teteh Imas. Mun loba tugas ulah pundungnya, da aya kuring nu sok ngadukung tulus. Haha, hatur nuhun nya Dek. Atuh da babaturan mah kudu kitu. Babaturan hungkul. Buru urang bereskeun lah tugas. Yuk ah. Bosan kieu nya orangan saukur ningali HP. Coba orang tatarucingan. Sisindiran yuk, rame-rame. Hayu sahanu sieun sok. Ari heula nu ngabitian. Dangukeun nya mencit meri dina rakit. Boboko ada bakatul. Dina iri ulah dengki. Ulah sok loba. Ngulul. Wah, nah jadi kanu hatenya sindirana tapi keun ku abdi dibalesnya meuli kupat di Ciwidey dibungkus ku daun jati. Ulah sok boga panyakit gede hulu, geulis mah kudu rendah hati. Bener pisan euy. Ieu nya ku abi aya deui jenis rarakitana. Samping hideung dina bilatung. Di wadahan kana dacin. Abdi Abdi melang lain dedeung. Melang kuno sok mawa cermin. Eta mah nyindir pisan ka abdi nu sok nuntung. Biasanya Covid pasti kakulon jangan ka ditu. Kawetan ka pasar baru. Sok sotet dandan ti ditu hayang pantes. Dina yang pantes kusaha atuh mana? Hadapun maratu. Mana kantos ngadenge sisindiran Ican. Nah, tuh coba penasaran. Tapi ulah waka serinya soalnya ieu rada serius. Waduh. Sok atuh penasaran kunaon? Lamun rek ini ka Jogja kudu dahar jeung kalapa. Eta mah bagian luluguna. Terus naon eusina? Lamun hirup hayang baja kudu hormat indung bapak.
Oh, jadi maksudna mun hayang hirup bagja kudu hormat indung bapaknya. Nya bener sabab ridho kolot teh penting pisan keur kahirupan orang. Karasa sih lamun abi hormat ka kolot oge asa hirup teh jadi tenang. Nya lain ngan saukur bagja tapi oge berkah. Kadang orang teu sadar sok ngalawan jeung cuek ka kolot. Padahal maranehna nu ngurus urang ti leutik taya capena. Bener oge, kadang orang sok hilap ngahargaan kolot. Makana ti ayeuna urang-urang ngahargaan ka indung jeung ka bapa. Malangan saukur ngomong hungkul tapi kudu jeung lampah. Dimulai ti haleutik jiga ngadangukeun omongan kolot jeung ngabantuan. Urang teh sedih pisan ayeuna mah. Kunaon aja? Eta urang dibohongan ku baturan sorangan. Dibohongan ke saha aja? Ku si Sinta dihareupeun masih gan heueuh, tapi tukangan mah ngomongkeun kagorengan urang. Tah, sapa kan? Bawasana, Sinta teh. Gitulah aja teh. Heueuh geuning jelema teh munafiknya. Tapi di dia boga sindiran ya. Naon kasih sindiranna? Ka pasar meuli peuteuy. Sih. Meuli anjing sirina. Dihareup pasti ganu bager. Di tukang mah malah ngahina. Eta mah setuju pisan jeung kisah urang sarua. Da tuh zaman ayeuna mah geus loba nu kitu. Heueuh padahal urang teh tulus baturan jeung marenana. Mane boga teh sindiran. Aya ya. Cau menang 10 dibungkus ku daun jati. Lamun omongan teu heueuh ulah disebut babaturan sajati. Pisan ya. Heueuh kan? Nya. Tapi mana tahun lebih si etanya kayak Tenang we, urang mah resep boga sobat saeutik tapi tulus. nya sabab ini penting ningali bulan baliknya ningali bentang sobat nu bager lain dengan omongan tapi ada waktu kurang terus susah. Bener pisan eta mah. Mane ya ulah kos kitu nya ka urang. Hatur nuhun cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam. Pi, karek mulang. Nuhun ye di sekolah langsung ka dieu. Cenah aya tugas Sunda nya. Ya, tugas ngeunaan sisiniran. Ulang can beres-beres acan. Mau sarua atuh. Mau ngajakna bareng-barengan. Hayu, katanya geus nyaho can naon eta sisiniran teh. Sekedik mah yang arti siniran teh karya sastra Sunda nu aya cangkang jeung musina. Oh gitu, sok atuh. Coba heula kumaneh. Nuhun. Beli buku toko anyar. Melina jeung si Dani mun hayang jadi pinter kudu betul ngaku we. Wah, halus eta euy. Ayeuna pilihan kuring nyobaan. Ka kebon moal cangkul, mulangna moal peuteuy. Tong sok malas untuk ke tugas si pentina keleutik. Jangan kenyini di kelas murah eta euy. Da loba nu kitu ayeuna mah. Iya gitu. Enak pengen deui. Sok. Esuk-esuk minum susu amis jeung roti, ulah sop beut jeung batur, rukun jeung silih hormati. Eta bener pisan. Di sakola ge kudu akur. Ayeuna geus sindiran teh isina sehat. Nya lain unggulnya ayeuna kuring deui. Di ka pasar jeung mama meuli cawu menang 10. Lamun hayang dipikanya kudu sungea jeung jujur. Op. Geus lancar ya mah. Tapi nya sindiran teh rada ese nya, kudu mikir. Memang, tapi lamun sering latihan mah bakal biasa. Nya ari ayeuna budak orang loba nu leuwih resep kana budaya luar. Padahal budaya Sunda oge teh alusna. Mun urang kudu ngamumule bahasa Sunda di ayeuna. Sok ayeuna sindiran panuntung ti kuring. Manu Japati ngapung luhur. Iberna ngasih walungan. Ayu urang diajar jujur. Supaya loba rencangan. Halus pisan eta ayeuna tugas urang
pasti gampang rengse. Turunnya pi geus ngabantu. Perlu atuh, nu penting urang tetep beres jadi orang Sunda. Hidup budaya Sunda. Bismillah. Ten, kemarin mana nonton Persib tuh? Anu mana nu pas lawan PSM? Atau nonton Pak, urang mah Persib mah tara tinggalin. Komo kamari pas lawan PSM, tiki taka alus, Persib mah main tenang, hade pisan. Nya beda pisannya Persija. Siga loba latihan gaya, tapi hasilnya kosong. Emang gitu Persija mah, lir ibarat jika gorengan. Luarna garing tapi jerona angin hungkul, kumaha we tahu kempong. Tah eta Persija masuk rame di omongan, tapi di lapangan teh siga hujan janji. Emang turun-turun. Emang bener eta mah. Beda sok jeung Persib, ari Persib mah sakalina nyerang, nyaplok langsung da jiga maung atuh. Coba sok kamari pas lawan PSM Persib nyerangna kumaha. Edan kan? Halus pisan asli. Komo eta pas match hijinya. Match hiji mah dengan si Haye ngegolkeun. Emang eta ge dengan hampir ka comeback da was-was ku si Yuran. Ada sararawa ke atuh jangkung atuh backna. Bener PSM mah saja rangkung backna teh nya. Tapi arwang teh boga kiper anu kuat Teja atuh dah. Beda sopa jeung sabelah kiperna. Jiga pantun teh dikunci. Jadi si bola teh asal asup we kitu. Sasot sagol. Tah kitu bener nu sabelah mah. Kamari geuningan 2-1. Eleh kumana? Ku Persib teh ya. Bener ngerakeun nya. Jaba supporterna loba. Jaba nyeun bener ningan. Yang kalah jadi cacing, yang menang jadi naga. Terbukti ningan. Yang kalah masuk gua, yang menang naik puncak. Tah gitu. Lir ibarat anu ka puncak Persib, nu ka gua Persija. Nah, sok kitu Pak. Nih nanaon teh darame pisannya komo ayeuna Persib sasahiji deui kan sames deui nya. Ya. Tuh. Tinggal lawan mana? Persija. Nobar moal. Ayo. Nobar atuh daramenya match nage main rapih taranang are emosional meskipun tinggi oge. Nah, eta henteu nepi ka rusuh gitu, henteu nepi ka babak belur ka pemain, henteu nepi ka nyalakeun player, teu nyara sabelah. Supporterna ge dewasa bobotoh mah dewasa pisan. Jadi kege konvoy bakalah rame ngomong ke poe minggu nya kita merayakan Sabtu malam minggu. Tah bener pisan. Mingguna we eta ka Bandung. Itu bener. Ya, ka Bandung kan bisanya ti isuk-isuk lah. Bisa. Jadi kayak konvoy teh ini jam berapa Pak? Nonton nobar heula. Ya atuh pastilah poe Sabtu mah nobar heula. Ya terus beres nonton we. Benar konvoynya lebih ka peuting mah. Barudak biasa. Isukna ka ditu nya indit. Da Persib mah ditonton oge rame. Asa lancar we kitu nonton Persib mah. Dari ibarat cai anu ngagolontor gitu Persib mah. Persija mah sok panas di awal, tapi akhirnya tiis deui. Sok kitu tiis deui teh da ku eleh teh ya kan. Ari Persija mah jaba Persija mah main osok luplep jiga sinyal. Naon sing jiga sinyal teh nyerang asa teu puguh karek ge nepi dieu geus kapotong. Nepi ditu geus kapotong. Nyerang ke tengah geus kapotong Persija mah. Mantak luplep jiga sinyal Persija mah ulahannya. Nah, eta teh siga kopi kaberangan awalna pahit akhirna hambar. Tah gitu Persija mah awalna jiga anu serem hari akhirna dengan kalah ka kitu penghasilan. Euna mah eta we Borneo jeung Persib. Eta mah emang selisihna aduh rada was-was ayeuna ge match terakhir Pak. Persija mah tinggalin jauh. Tinggalin eta mah dari ibarat jika kieu Pak ari urangnya geus naik kareta geus arek maju Persija karek datang. Nah gitu ke stasiun. Tudah kumaha kabelna oge ari arurangnya jeung Borneo kabelna ka Super League
Ari Persija ka mana? Ka Liga Inggris. Tuh Persija mah geus ngawur. Gitu we atuh nya. Ya gitu we. Tinggal nungguan hasil ieu mah. Nah, gitu kewe Sabtu pembuktian. Jadi Sabtu teh meureun Persib kudu menang atau imbang. Tah. Borneo kudu eleh atau seri. Kira kue eleh di kandang mah. Biasanya Persib mah da menang wae nya di kandang mah tidak terkalahkan.